Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng abdi rekan barea sadayana, sareng Abang Alay nya. Ayeuna kalasan abdi nuju di toko obat deui. Ah, kalasan kamari teh aya nu nareskeun ka abdi teh. Eh, Mang cenah lamun misalkeun obat yang jelema nu loba hutangna tapi loba gaya hese mayar hutang. Naon obatna aya kalasan di dieu nya. Nami obatna teh mana nya? Nami obatna teh uang terakhir heula. Tah, ieu kalasan aya obatna kanggo jalmi anu seueur hutangna tapi loba gaya pisan nya. Tah ieu nyaeta naga. Bari kudu dibere ieu. Nahan ning naga mah supaya bisa nahan gaya tah nya ieu obatna. Bisi engke aya nu kos kitu tatangga atawa eta bere we ieu obatna. Dijamin lah eta mah geus moal loba gaya deui we. Terus aya deui cenah nu nareskeun ka abdi teh obat anu jang gancang beunghar. Aya gancang beunghar mah tah ieu atuh. Tah nya eta mah pokona mah arek usaha, arek misalkan naon, arek di tempat pagawean lamun hayang gancang beunghar, hayang gancang naek